anu baleg lalakina nu henteu aya uzurna daya gering jeung hujana kenging teu berjamaahna mugi fardu kifayahna mun sawareh migawena bebas tugas nuliana ngan teu kabere ganjaran mun salembur padangantun salat pada pacul celan dosa rereaan naon rereaan teh dosa sarereaan sakna kurang hiji atunya sakna tamihan hiji deui dosa sarereaan henda berjamaah ngantunkeun sok tamihan sakna hiji deui Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saur kamari jalma anu bade susuci tapi teu manggih cai maka aya kawajiban tayamum. Ngan maksud teu manggih cai di dieu aya opat gambaran. Hiji sama sakali teu aya cai, eta disebutna teu manggih cai. Nomor kadua aya cai mah ngan jang sakalieun mere nginum sato ingon-ingon nya anu dimulyakeun ku sara jiga hayam ari domba sok dibere nginum tara sok domba atunya bisi tara pedah tara aya wadah caian gitu tah nya naon we sato nama nu dimulyakeun ku sara nya ngan lamun rek dipake wudu mahi ngan lamun wudu ieu domba bakal bangkar maka alus keneh bikeun ka domba urang mah tayamum. Nomor katilu aya cai mah ngan kudu dibeli PDAM sal naon per naon per liter per kompan per tangki per liter merenya anu lamun dikocorkeun teh angkana teh maju nih tah heg urang teh teu kaduga meulina tah maka tayamum ya teu kudu nganyuk cai jeung deui moal dianyukeun dari cai mah. Nomor kaopat nya lamun ku antalna kana cai awak jadi leuwih parah
jadi gering lamun antal kana cai teh jadi naon jadi caroplok ta eta oge sami kawajibanana teh tayamum. Salajengna ayeuna lebet kana pasal waman intaqada wuduuhu, lamun teamah aya jalma anu batal wudu atawa teu boga wudu ya. Ari batal wudu mah tadina geus naon geus wudu, ari teu boga wudu mah sama sakali can wudu. Ari urang mah da pernah wudu berarti asupna teh batal wudu sanajan geus 2 poe 2 peuting contona da geus pernah wudu. Lamun can pernah wudu teu boga wudu, lamun geus pernah wudu batal wudu ya, batal wudu teh eusina mah teu boga wudu tah. Jalma anu batal wudu atawa teu boga wudu nya, maka eta jalma teh diharamkeun pikeun eta jalma ngalaksanakeun salat. Jalma nu teu boga wudu mah ulah wani-wani salat eta teh haram. Salat namah pardon au naplan, rek salat fardu atawa salat sunat. Tas berjamaah isya hitut rek taraweh nya. Ari wudu da tiris atawa era salat we nurutan batur kajeun engke rek salat deui di imah tama era eta teh haram doraka nya. Bae urang mah doraka ge nya mangga ari kitu mah gitu. Tah jadi jalma teu boga wudu haram salat. Kumaha lamun keur di tengah-tengah salat keur sujud rakaat akhir teu kuat bijil angin sanajan teu ka kuping ku baturnya batal salatna teu boga wudu. Tah ulah coba-coba rek dirapihkeun we era ku batur bisi disebut hitut puguh nya ge nya. Tuluykeun we nepi ka salam engke ek salat deui ieu doraka eta teh nya. Pegatkeun we lamun sakira-kira batal salatna kudu dipegatkeun kajeun teuing cicing nya. Keun di dieu mah moal era ieu da warawuh nya. Batalkeun we ulah dipaksakeun nepi ka salam gara-gara era nya kajeun teuing doraka teu kenging eta teh. Au salata jinazatin atawa keur salat mayit ngalayat kanu maot. Ari di ditu nahaeung salatnya batur sarolat tinggal urang wungkul nu teu salat lalaki urangnya ieu mah teu mawa mukena miluan we salat urang oge bae teu boga wudu oge doraka eta teh nya. Ngabelaan sunatnya doraka haram eta teh lamun teu wudu heula.